Masih sih Kamari dipanggil jeung Mang Manor. panggih Ditanya naon? ditanya ka mana ke pasar. Ari ditanya naon? Ditanya iya mau nasi padang. Kemana meuli nasi padang? Ya ka Padang. Da urang gede nyantet cenah ini ka Padang meuli nasi Padang. Ari Kokong ke pasar alat naon? Cek meuli obat. Obat naon? Obat beuheung ku sabab nyeri. Ai cek si Manor kumaha? Nya eta dibagi solusi nu teu puguh ningan ece-ece kumaha? Dia mah ditanya. Ditanya naon? Oh, ku si Manor. Kamana cenah 2 poe eueuh? Heeh. Terus kumaha cenah? Di dieu teh hese modal. Kunaon cenah obatna? Obatna teh kalah rek dibere getah nangka Bakal cager cenah moal. teuing atuh. Mun rapat meureun ku getah nangka mah. Heeh, nu puguh ge getah nangka mah lain nyageurkeun hese modal, kalah kabeuki parah modalna teh kalah kabeuki hese berarti Tuntung nama si urang Mandor mah. kalah bubulingan meureunna. Tuntung nama si Mandor mah kajurumuskeun urang nya. Heeh. Nya eta Manor. Mandor gitu-gitu patin Mandor teh. Baiklah, antar poe.